Bismillahirrahmanirrahim. Namun nyana nanya tentang iraha harga murah, iraha harga mahal. Lamun maneh mamun nyana nanyakeun tentang iraha datangna bencana, bejakeun ulama sama sekali teu nyaho soal eta, teu memiliki soal eta. Teu bisa narik manfaat salti ketik acan. Jang diri kula teu bisa nolak kemadaratan, jang diri kula salti ketik acan. Eta mah hak mutlak nu Allah illa masya Allah. Bejakan Muhammad, bejakan kukang. Walau kuntu cakang jeung Nabi lamun kuring nyaho, walau kuntu mun kaayaan kaula alamun nyaho al gaiba kana gaib, yakni perkara-perkara anu samar nu gaib. Atulas taksartu minal khair, ngalobakeun kabagusan-kabagusan. Teu nyaho eta mah urusan Allah. Urang bae kuari ye. Urang ye kuari lamun nyaho saminggu deui deuk paeh. Beuh kuari moal dagang, moal berpolitik moal. Pasti kuari di masjid bae. Digerokeun ku pamajikan teh hayang. Urang boga pamajikan gelis jasa ieu mah. Geus eueuh cawadeun gelis jasa. Urang saminggu deui deuk paeh di masjid bae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak pamajikan urang ka Haji Fendi. Uih heula abdi rindu. Masyaallah. Abdi rindu jasa ieu. Moal balik cak Haji Fendi. Teu hayang aing sosoroan jeung sia. Aing dek sosoroan jeung Allah saminggu deui paeh. Lamun nyaho pasti gitu kan. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair. Lamun urang nyaho kuari saminggu deui bakal paeh, sabulan deui bakal paeh, moal ka mamana kajen ku kumaha di imah bae. Quran ditumpuk ku urang dibaca menteu. Oh kurang. Duit nu aya dibabagikeun asal fakir tah, makin tah. Geus. Itu cenah masjid encan aya kubahan tah. Cak pamajikan ka atuh pan itu barang amat saminggu deui kakak paeh. Ayo tah. Ji atuh daripada kitu mah kula balikeun tah, saya moal saya. Ayo geus pokona. Kakak mah teu boga nanaon ge malah manggeuneun sakarat teu boga manaon teh. Tah. Jauh urang saminggu deui bakal paeh. Atuh geus. Moal kakak geus boleh digerog-gerokeun. Kakak endek aya di luhur munarah bae kakak mah geus. Emang naon malangkeun maneh kakak. Geus urang jauh bakal paeh masyaallah. Oh itu nu mantap jelema cak Imam Ghazali ye. Nu mantap jelema hilir mudik ngaler ngidul ngetan ngulon. Yaqulu qalbuhu an dzikril maut. Nyana teh pohoan hatena tidak eling ka paeh. Nu mantak wani ngebonceng si mbak. Yaqulu qalbuhu an dzikril maut. Pohoan hatena kana eling ka paeh. Nu mantak nyana daek main remi. Nu mantak nyana daek korupsi. Yaqulu qalbuhu. Pohoan hatena. Jeh, walau kuntu alamul gaib. Jak Kangjeng Nabi, lamun kuring nyaho kana gaib lastaksartu minal khair. Lastaksartu minal khair niscaya kaula bakal ngalobakeun kahadean. Urang komo urang mah. Masyaallah. Teu nyaho urang. We ieu bakal kieu isuk wallahu alam. Jam ieu kieu bada zuhur bege teu nyaho bakal kumaha. La amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Mantak la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seueur nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Di tanah mana urang, di negara mana urang. Sedengkeun jelema lamun deuk paeh di Lampung moal bisa katahan. Kakak yang ke Lampung cak apa itu? Tahun tuh ke Lampung. Entah yang ke Lampung jasa mah yang dari rambutan, naon cau di situ. Rambutan cau badak di urang ge. Entah kakak mah yang ke Lampung jasa. Teu kuat aja na
lantaran deuk paeh di Lampung ditahanan ku sasage moal deuk ka Lampung bae orenganan malakal maut teh keur kieu bae begitu datang ke Lampung oh iya Pepen ini di sini ditunggu dari tadi gua di sini aja tahu datang ke dinya ceret tabut beres ih kacil kuku lagi urang deuk paeh di mana hayang bae urang kuari kan eueuh bahan tah urang mah ka Belanda deuk naon tuh ka Belanda deuk naon ka Belanda ka Amerika deuk naon maksudnya ke Belanda jam kuburan wali teu kadenge kan di ditu mah di Belanda mah teu kadenge di Belanda mah aya satu di Belanda aya ge pemain bola teh nomor 11 teh sakarang-karana eta coba aya nomor saha ngomong atuh sia si kuman mah baheula tah mah di urang mah kuman ateul di Belanda mah mahal ja kuman lamun urang nyaho bada zohor bakal paeh moal balik aing mah di majelis bae engko naon kajeun aing mah kajeun paeh di majelis daripada paeh di imaman di tempat ngaji aing mah paeh mun nyaho lamun urang nyaho isukan bakal paeh hutang dibayar kabeh bang ge bang takolan ku aing boga hutang ka sia tah bayar ku aing emangna isuk paeh aing bayaran kabeh wayo urang diberes-beresin sebab kabeh ge kayakinanna geus paeh mah riweuh kabeh ge aya ari ka elmuna mah nyaho ngan eta kayakinanna anu kahijab tuh lamun nyaho kula terhadap barang-barang nu gaib lastaksartu minal khair kabehan awas itu teu nyaho lamun di Garut nyaho bakal banjir menghindar lamun di Padang kamari nyaho bakal gempa menghindar di Jogja keur bakal gempa nyaho menghindar lamun tsunami Aceh bakal nyaho menghindar teu nyaho urang teh urusan Allah urang nyaho teh urusan gaib urang bakal kawin jeung saha teu nyaho bakal nyandung atau henteu teu nyaho bakal sugih apa bakal susah teu nyaho urang nyaho teh kabeh ge iwal ti Allah Allah prerogatif datang Allah nu nyaho kabehan ge bang nyaho teu nyaho paehna aya nu gering batuk aya nu gering napas aya ngan ti tajong doang paeh ti tajong sapira ti tajong budak leutik ge sering ti tajong gedug deui paeh da ti tajong doang cenah paeh teu nyaho eta mah urusan Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu numantek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kadatanganku malaikat maut cek malaikat maut Waalaikumsalam neuleukeun bae tah ka jelema ka tamu eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum jeung nulukun bae ka tamu nulukun bae ka urang tamu di Kanjeng Nabi Sulaiman teu keubal malakal maut keluar pamit tamu nanya tuan aya teh saha tadi tamu emang kunaon nulukun kula bae tuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui bangunan nulukun teu kicep-kicep ka kula emang saha tamu malakal maut enteng biasa ngajawabna Kanjeng Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab malakal maut mah biasa sok nabu ka dieu ye malakal maut nulukun ka kula bae kunaon emang Itulah ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideleukeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian ku kumaha ge tetep kula mandek ngajagaan bae di ditu
sesuai jeung perintah Allah. Dekaharti malakal maut kalau mana kajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu payahna kudu di negara Hindia di luhur batu. Geus we malakal maut ieu mah ngadagoan dekaharti jelemana di Israel keneh. Nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana. Prakata tamu teh ya Tuhan. Kula masieun jasa lantaran dideleukeun bae. Pangirimkeun angin bae jatuhan mah wawuh jeung angin. Pangkirimkeun bae kula maka India ke ka mana cenah. Coba eta. Itu aya yang kitu mah. Langsung Kangjeng Nabi Sulaiman, "Ya Karubiyun, hei malaikat Karubiyun. Sebagai pewakil angin, ya ka dieu ya, coba pangmawakeun dieu ya, coba ka India ya." Torojol we angin datang ka dieu. Lep dibawa ku angin. Siot, datang ka India pas di batu tadi. Tek. Nah, ini dia. Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teka harti ku urang mah kos kitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajen ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing mah hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau mah balaya di urang entah ini ada ka Lampung mah tuh bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae. Nah, sia. Ini tugas gua nih nyampe nih. Tuh, maha kawasa Allah. Mantap kula sieun-sieun. Aing cenah deuk ka Mekah sieun di kapalna masih paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun. Sieun jakna. Bejaan ku urang ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh. Lo bajak jan nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar. Nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku panyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqba. Da urang ku Gusti Allah dibere modal urang teh umur. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri cukup sakitu demi waktu teh maksudna naon umur anu di jerona teh aya waktuan mun umur urang sapoe sapeting waktuna 24 jam lamun umur urang satahun berarti lamun dijamkeun Kiai Haji Pendi satahun mun dijamkeun sapoena 24 jam mun satahun sabaraha paingan usahana susah bae orang teu bisa ngitung teu bisa ngitung lamun satahun lamun umur urang 70 tahun Masya Allah Karim nah sapoena 24 jam setahun mun dipoekeun 365 poe 365 kali 24 jam kurang leuwih 8.760 jam eta modal Kiai Haji Pendi umurnya geus 70 berarti 3 kali 70 eta teh modal jang naon eta modal jang engke hisabkeun di akhirat lamun beres ngagunakeun modalna salila hirup wal asri beres hisabana di akhirat lamun teu beres ngagunakeun modalna di alam dunia selama 70 tahun percis kos tadi nyokot duit di bank sel di dunia mangan sakara di sel di akhirat mah insyaallah cuman dibelem doang insyaallah lah paling dipanggang set da ieulah wal asri Allah gak jelaskeun cukup sakitu bae wal asri demi waktu Masya Allah Karim numata kadituna ku Gusti Allah dijelaskeun innal insana sanya-nyana manusia
mencek tukang gaji alat ma'alna lil istighraq berarti maedakeun kana kuliah kabeh innal insana sajana sakabeh manusia lafi khusrin rugi horengenan lolobana mah sok geura ge kurang lamun ditelaah hampir rarugi kabeh ge hampir rarugi kabeh ge hirup di alam dunia teh. Madak Al-Quran ngajelaskan innal insana lafi khusrin bakal kena hisaban kabeh. Masya Allah karim lamun orang inget kadinya inggis. Madak Sidina Abu Bakar Siddiq nuju kieu bae di payun jalan sisi jalan ningali manuk enclak di luhur tangkal korma. Cik Sidina Abu Bakar Siddiq wahai manuk untung amat maneh jadi manuk sakadarnya tuan ya nedahar nginum hihiberan sore balik ka sayang maneh isuk hihiberan deui daharnya tuan nginum balik deui ka sayang datang ka waktu paeh selesai maneh mah tapi yeuh Abu Bakar Siddiq ieu Abu Bakar Siddiq ya Abu Bakar Siddiq disidik-sidik ku batur teh Abu Bakar mah paeh lain cara maneh manuk bakal dihisab aing mah ieu Abu Bakar sakitu ge Sidina Abu Bakar Siddiq mah geus dijamin ku Kangjeng Rasul bakal asup ka sorga masih keneh ngarasa ihtiyat hati-hati asana aing dihisab ya asana aing dihisab sagede Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an anu geus dijamin ku Kangjeng Rasul bakal asup ka sorga masih kene ceurik besi dihisab jaga kunaon ari urang eueuh nu ngajamin urang mah eueuh nu ngajamin satu nu ngajamin urang masyaallah haji urang mah tenang-tenang bae katenangan urang ya karim memes WA hudang HSWO teu eureun-eureun ieu mah keur carita Haji Pendi mah anu sajan mah leuwih meureun kitu kolot masyaallah kukulah sok disinggungan bae ge geus atuh eta ulah sok main HP bae geus kolot ai keur diomong mah cicing asal eueuh bae omongan atuh kieu bae masyaallah HP na ge aya HP jang dagang aya HP jang paranting ngariung aya HP khususon beres sakieu aki-aki aki-aki Masya Allah komo keur ngorana teh si budak nah iyalah berarti urang kan leha-leha tenang-tenang tigali Abu Bakar Siddiq anu Abu Bakar Siddiq ketika tahajud nya nama sarakaat saquran 2 rakaat 2 Quran Masya Allah karim hese nyaritakeunana urang dek mudag Sidina Abu Bakar Siddiq dek mudag ulah waktu sholat maca Qur'anna bae heula urang mudag hayang ka udag sacara Abu Bakar Siddiq dek kumaha ngudagna jata mah lain udageun amrun khariqun lil adab karomah tamah hese atuh ngudagna ai sarakaat datang ka saquran mah lamun 2 rakaat 2 Quran dek kumaha ngudagna ya urang masa bulan puasa ge teu tamat ta Quran masyaallah karim tuh akur bae janten meureun ya Allah ya Rabb tapi nyana boga pikiran khawatir awet ke di akhirat kena hisaban engke di kuburan dihisab sagede Abu Bakar Siddiq khawatir kok urang tenang-tenang amat sih aya naon sih di diri urang segitu tenangna aya naon sih di diri urang mani luar biasa berleha-lehana segede Abu Bakar Siddiq anu geus dijamin aya kekhawatiran hisab di akhirat urang ulah jauh-jauh gabandingkeun urang ka Abu Bakar Siddiq atuh jauh jasa tah mah ka para wali sangan waya di urang jauh teuing wali sangan mah guru-guru urang mah Mama Gentur Mama Sempur jauh teuing da mah eta bae Mama Cidahu Abuya urang hese ngabandingkeunana tah diri urang komo ka Abu Bakar Siddiq da Abu Bakar Siddiq mah atuh pan sedekah panggedena aya di nyana perang panghebatna aya di nyana bageur aya di nyana ceurik unggal maca Quran sayat ceurik
tapi kan ditongton kapan ku Kangjeng Nabi dicaritakeun dina Bukhari ketika Abu Bakar Siddiq baca Quran lantaran cerik baik kan ditongton ku masyarakat saurang datang nonton cerik si Abu Bakar Siddiq. Pernah kemarin bulan puasa Haji Pendi ge ditongton di demo lama lain ditongton sorana Masya Allah karim kuari kuari ge lamun dititah bubar rasana jelema ilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu wal asri memperhitungkan waktu, memperhitungkan modal anu engke urang bakal dihisab lamun sapoe 24 jam lamun satahun 8.760 jam dipake kumaha eta urang dipake kumaha tah modal urang teh bakal dihisab dihitung ke ku Gusti Allah lobaan pake ka aing apa lobaan pake ka lain aing. Masya Allah inggih urang lamun kadinya wal asri innal insana lafi khusrin kadituna di istisna illal ladzina amanu kecuali nu iman urang alhamdulillah berarti geus urang mah teu rugi iman. Ieu mah urang nu karumpul di dieu kan amanu ari iman kabeh. Nuhun Gusti. Pasti salamet lah urang mah. Pasti salamet lah. Oh, pasti salamet Gusti aminan mah hayang jasa meureun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati jeung beramal soleh. Ketika illal ladzina amanu mah urang ge iman. Tapi barang wa amilus solihati rada ngerentet setik ya amal soleh teh kumaha wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr yakni silih wasiatan amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Nah ila nu meunang jaminan untung seluruh manusia ngagolangkeun modalna rugi terutama kafir mantak illal ladzina amanu kafir musyrik munafik jelas rugi wa amilus solihati nu iman jeung nu beramal soleh ieu jelema nu beruntung ngagolangkeun umurna nah urang teh geus aya iman di diri urang geus aya amal ngan tinggal bener jeung henteu na amalna sesuai henteu jeung anu ngatur amal urang dititah beramal teh ku Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai henteu mun salat akur tah henteu jeung kahayang Allah mun puasa akur tah henteu jeung kahayang Allah zakat akur tah henteu jeung kahayang Allah sagala rupa akur tah henteu jeung kahayang Allah etalah ukuran urang. Mun urang geus akur urang geus bisa wa amilus solihati untung urang. Nah ilah ku urang tinggal dirarapi modalna geus aya kemudian iman aya di urang amal urang mulaian nu bagus lantaran cek Kangjeng Nabi urang teh kan dititah pinter nu pinter teh lain anu bisa nyieun roket lain nu bisa nyieun jet lain nu bisa nyieun Apollo lain anu bisa nyieun granat nu pinter mah cek Kangjeng Nabi al-kayyisum mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema nu bisa nundukeun kahayangna anu beramal jang engke saenggeus pae eta pinter. Jadi ai profesor anu lain Islam eta pinter ge cak biasa adat lain cak syara pinter anu bisa ngabangun pinter anu bisa segala rupa pinter ngitung dan lain sebagainya tapi manehanana henteu beramal jang sabada maut bodoh tah mun kos kitu mah nu pinter mah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema anu bisa nundukeun kahayangna henteu terus nuturkeun nafsuna jeung beramal jang sabada pae. Ieu urang nu mantak kuari ku kumpulan di dieu ge ieu. Inget urang ge bakal pae sakumaha almarhum aji anak, almarhumah Ibu Hajah Maimunah
meureun aing ge buah isuk bae pageto pae loba jasa nu pae keur lebaran keur kararumpul jeung dulur-dulurna tas madang dahar tas dahar salat maghrib balik ka imah masing-masing cak salah saurang ieu coba pegel pang mencetkeun ieu ka adina pang mencetkeun ieu teh pegel amat teh dipencet golepak pae babari jasa tah pae babari kabari malam kamari jasa malam kamari warga tatangga kula henteu muriang deui langsung ngaguling sajam 2 jam maot disalatkeun bada maghrib sehat tah urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba masyaallah salila ieu kan urang urusan teh awak bae di urusan dimumule teh ku urang teh pan awak roh teh pernah diurusan ku urang di urusan bajuna nu kumaha ieu pantesna awak boho mandina ge mandina boro awewe lalaki ge aya nu sajam setengah mandina ge wow digosokan pake ieu make itu aya nu make keli sagala lalaki mah lalaki aya oe-onam rapi berarti ngurusan awak teh pohara jasa Masya Allah haju dahar nageke lamun kamari di restoran nu di Cipanas teh isuk di mana ya ke isuk da di mana di Jakarta geus ka ubek Bandung geus ka ubek geus pokona Indonesia bang geus kabeh ka Singapura ka Singapura terus kemana hayang ngurusan beteung doang riweuh bangona timimiti pakaian kemudian dahareun kabelah dieuna jang segala kendaraan jang segala sare teu meunang bae ngagoletak di nu kos ieu embung alergi kudu spring bed anu embol-embolan teh nu teh nyaho hargana urang mah sabar duit eta tah urusan teh awak nu kuari ku urang awak di urusan teh isuk pagetor roh urang keluar ti awak urang ti jasad urang khurujur ruhanil jasad paeh ngaranna awak urang digotong dibawa ka ditu cara almarhum Haji Ana salah almarhumah Ibu Hajah Maimunah terus dikubur nu kamari emak urang dimumule bapak urang dimumule bos urang dimumule kadang guru urang nu sangat dimulyakeun ku urang isu page tobon paeh muridna nu nincakanana ge muridna nu nincakan guru Masya Allah kari selesai balik kabeh sorangan di jero iya kudu dipikir ku urang sorangan di jero ketika amal urang bagus Masya Allah nu datangna ka urang kasep geus eueuh deui kasep tamu geus eueuh deui kasep jasa di samping kasep ya Allah ya Rabb urang geus ditinggalkeun bahkan cek Imam Subki mapan ketika urang dibacakeun talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdihi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut cek Imam Subki urang bentak kullu nafsin za'iqatul maut urang bentak waman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz urang nyekel ka dieu paeh aing ieu wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur urang ngaragapan ieu tataban ieu ayo sia nu kolot tere rarasaan gitu tah lain ngadeheman sia mikir dehem blon teh budak mikir Gusti Allah doagu aduh tapi keur beujeuh daki kituan nyapaek bray caa terlihatlah sosok manusia nu kasep nu seungeut menghampiri Haji wow ya asana henteu nu bener pan babaturan nih asana salila hirup teu pernah boga babaturan nu kasep kos kieu ja aya ge potongan nu kararitu malulu ieu mah aya ge bangsa kos urang Ambon mah aya mah kasep ieu teh batu ira
salat, puasa, zakat, haji, sedekah, tahajud, duha, jeung sajabana dihijikeun jadi. Masya Allah, ieu teh amal anjeun. Disebut malaikat rahmat. Sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir datang. Tenang. Sare bae Bang Haji mah ieu nu bakal ngajawab. Ulah sih. Ya Karim. Tengah-tengah keur meujeunna sorangan nu tadina poek tiba-tiba jadi caang. Nu urang ngageter sieun jol nu ngabubungah. Ya Karim, indah jasa. Telila teh bener datang. Man rabbuka nu ngajawab teh si eta. Amal urang wa man nabiyuka dan selanjutna. Duh nikmat. Geus langsung ditawaran 6 naumal arus. Sare lah Mang Haji sakumaha sare panganten. Aduh indah jas. Eueuh bahan modal nu karieum. Eueuh. Tapi sabalik dalam menjelema nu amal goreng khusrin. Cilaka. Rugi. Saat orang hudang dibacakeun talqin beres baca talqin bubar kabeh. Poek anu luar biasa urang ngaregap ieu bentak poek keneh ngaregap ieu poek keneh bae. Tiba-tiba aya sosok manusia hei jore na kabina-bina. Di samping jore bau tidinya deui nanya nyana ka urang. Hei hudang Haji Pendi hudang. Baun teh ieu. Ijan ulan tante keke ieu saha ulah saha ieu ye kreditan teh ieu kredit teh atuh teh anggeus-anggeus aing riba nu numpuk teh ieu aing riba. Nah geus puguh nu teu salat geus puguh teu zakat geus puguh berbagai riba-riba jeung berbagai permasalahan ieu aing permaksiatan doraka ieu kabeh aing diwujudkeun jadi aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir nanya aing teu tanggung jawab kumaha sia bae. Nek kumaha coba? Ya iyalah Masya Allah nu ku urang kudu direnungkeun teh ieu wal asri innal insana lafi khusr. Cilaka illalladzina amanu kecuali nu beriman wa amilus sholihat jeung nu beramal saleh. Lamun urang ku ada dipupuk iman urang geus aya mun ditanya saha pangeran pasti jawabna Allah. Aya nu bisa ngadalilna nu ngaji, nu teu bisa ge tetep Allah bae heulanan lah. Geus alhamdulillah sakituna mah. Kabelah dituna ditanya wa man nabiyuka dan lain alhamdulillah iman beramal soleh mun ku urang dipupuk terus komo tileletik diasupkeun ka pondok pesantren keuna hafalin amil jurumiyah sorof datang ka alfiyah johar maktun mantek belah dituna terus fikih usul fikih na tafsir jeung mustalah tafsir ngeunaheun babacaan teh asal maca kitab gajakan seuri hehe asal dibuka hehe. Kapan ku Haji Pedi mah asal dibuka ya peureup ya peureup ya muka-muka aing sia. Atuh geus bae Haji heuai bae. Wallahu a'lam bishawab. Tah ieu. Pupuk gerage iman. Pupuk terus beramal. Datang ka mana ieu? Datang ka ngageser gerage perasaan urang. Urang lamun di syariat bae makan kieu bae dedeleurean urang dedelan nu ieu sarua dedengean urang dedengean nu ieu aambean urang aambean nu ieu geus leuwihna sakikieuna bae ngan ai iman jeung beramal saleh mah sakitu ge insyaallah rada aya hareup rada encan teh can ngajamin ku situ rada. Tapi lamun geus pindah rasa ya Karim urang nyontoh anu pindah rasa teh pasti geus puguh Kangjeng Rasul kabelah dieuna para sahabat kabelah dieuna para tabiin kabelah dieuna para aulia Allah luhur teuing urang menyaritakeun wali Allah bangsa Tuhan Syekh Abdul Qadir
bangsa Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadzili, kemudian ke belah dieuna kitu wali-wali nu belah dieu bae nu belah dieu encan lila urang ngadenge di Mekah aya Sayyid Maliki nu alhamdulillah wallahu alam tahun sabaraha sim kuring Haji Yasin jeung rekan-rekan pernah milu maulidan di Mekah Rosefah tapi kula boga kahanehan padahal kakarak harita nyaba kadinya nyana ningalikeun bae salila maulidan teh beres maulidan makan-makan di naon gitu ngaranna nanampan kunaon atuh nyana ngadeukeutan kula belah dieu belah kenca terus dahar bareng terakhir kula dihuapan ku nyana sahuap datang ka kuari teu poho-poho masyaallah nikmat jasa dihuapan ku nyana mun Haji Pedi ngahuapan nanti dulu alergi aing dihuapan ku sia ieu dihuapan ku nyana masyaallah sedaga kuari inget bae. Nah ieu keur carita keistimewaan Sayyid Maliki ulah jauh ka belah ditu nu kamari kadenge ku urang kumaha nyana pernah kapanggih jeung Kangjeng Rasul langsung katingali 2 kali lamun mimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul puluhan kali di antarana keistimewaan nyana ieu heulanan nyana manehanana radhiyallahu an rek ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngan hayang sorangan embung dibarengan ku pamajikanana ngarasa rada ribet bun cek awewe hayang lalaki bae lah begitu dek berangkat besi kajawan ku pamajikanana teu jadi poe eta isuk deui isuk ningali kumaha carana supaya pamajikan ulah milu geus siap-siap dek berangkat besi kajawan keneh bae haju dek bebeja henteu ka Bagdad ngabohong pan wali mah teu ngabohong ari bebeja beus hayang milu teu jadi deui katilu poe Tuan Syekh Abdul Qadirna datang mimpi Sayyid Maliki mun bahasa Sunda mana depan reka Bagdad kok atuh teu jadi deui geus dipersiapkeun di Bagdad nu bakal ngurusan di Bagdadna aya ngaran si A haju engke bakalna maneh di dinya teh dibagjakeunana di samping ku si A tempatna di anu di mimpi teh geus dijelaskeun insyaallah cek hatena berangkat kaula hudang begitu hudang meme berangkat ku pamajikanna ditegor cek pamajikanana nyana nyebutna ummuna ka pamajikanna ummi nah ieu ku pamajikanna ditegor maligi kade mun cek bahasa urang ai mana pan teh da ka Bagdad pan teu jadi deui kaget eta saha nu mere nyaho pamajikanana kan dirahasiakeun ku nyana mun nyana deuk ka Bagdad tapi kunaon pamajikanana negor pan cenah ka Bagdad da ka Tuan Syekh kok teu jadi deui langsung maes naon pamajikanana ditangkep ai ieu nyahona kaula ere ka Bagdad di mana cek manehanana apan itu nu datang ka maneh ngimpi teh ka amah heula ka dieu batur bae eta bisa kaparanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi teh kapanggih jeung ahli Allah apa ieu mah anu sok hiber keseurian teh masyaallah nah ieu Sayyid Maliki satu ketika jada ereka Madinah di Mekah ereka ziarahan Kangjeng Rasul penting kemudian diurutan heula biasa jara sok diurutan ku santrina padahal lain hayang diurutan teh ahli thariqah sok nguji kasabaran ka santri kadang datang ka jam 12 kadang ka jam 1 datang ka jam 2 padahal teu butuh diurutan endek nguji datang ka mana santri kasabaran jeung katawakalan aya salah sahijina santri urang Jawa Timur keur ngurutan kira-kira jam 1 jakadagena mah kerek Sayyid Maliki kerek tapi datang hudang bae langsung amamahna dipake langsung diukna kieu eta nu ngurutan kaget ka sisi Sayyid Maliki kieu bae langsung naam beres gitu langsung jana hudang biasa geus hudang biasa nu ngurutan dipanggil kade mana tadi nyaho teu saha nu datang
Henteu cak. Emang teu katingali? Henteu. Tadi udah datang Kangjeng Rasulullah. Masya Allah. Nah iyalah jelema anu luhur ngabangun iman jeung wa amilus sholiha wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr eureun. Etalah anu geus kaluar perasaanna tina perasaan syariat sehingga jeung ahli-ahli Allah kapanggih. Satu ketika ke Indonesia, baraga Indonesia datang ke Indonesia ke Jawa Timur. Jawa Timur nyana hayang kapanggih jeung Habib Lutfi. Hayang kapanggih jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi kan di Pekalongan. Cek Said Maliki, saya hari ini juga siapkan mobil, saya akan ketemu Habib Lutfi di Pekalongan. Geus siap-siap jana kemas-kemas, pas dek mobil, nyana balik deui. Ditanya, "Kok terjadi sih?" Sakedeuk deui Habib Lutfi datang ka dieu. Kira-kira 5 menit datang Habib Lutfi, langsung pelukan. Bejana Habib Lutfi ngobrol jeung Said Maliki di Pekalongan aya. Persis kok saja Agus. Di nomor aya di kolot aya. Itu lain deui eta urusan anak tuh. Atuh. Eta ge termasuk hebat eta ge. Masya Allah karim. Nah iyalah Habib Lutfi. Idinya langsung Habib Lutfi nyarita loba nu dicaritakeun ku Habib Lutfi ngan salah Said dicaritaanna selama aya Said Maliki urang ulah hese-hese minta doana tawasul dan lain sebagainya hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasulullah sok tawasulan Habib Lutfi gerage kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi. Iyalah salah satu ucapan Habib Lutfi kadege ku kabehan ku para kiai-kiai saat eta. Nah iyalah jelema anu geus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ditata imanna dipupuk supaya subur amilus solihatina bener-bener ikhlas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bener-bener tanpa aya muatan-muatan yen pondok pesantren ulah aya muatan dakwahna ulah aya muatan tutulungna ulah aya muatan amar ma'rufna ulah aya muatan selain daripada lillahi ta'ala bakal ngageser gerage perasaan nu hese ngageserkeun perasaan supaya leuwih cinta ka Gusti Allah batan ka dunia iyalah nu hese koloban nu bisa asal kuat hiji urang riyadhah nomor kedua mujahadah urang lamun nyaritakeun kos kitu sering ngadengi asal rek berangkat hese atuh hese teu merangan nafsu lain lalagaan boro-boro merangan nafsu cara wali komo urang haju bergaul jeung manusia-manusia nu biasa hese kitu kede nyaritakeun riyadhah tapi aya jelema nu lulus menata iman amal soleh jeung tausiahna nu bener-bener ikhlas lillahi ta'ala. Nah gerage urang tata geura iman urang ge urang mah geus aya bersyukur urang ka Gusti Allah. Geus aya imanan urang mah kagambar ku urang sifat 20 nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu jaiz di Allah. Kitu kene wajib di Kangjeng Rasulullah, anu mustahil di Kangjeng Rasul, nu jaiz di Kangjeng Rasul geus aya. Tinggal ku urang dipupuk supaya mantap ieu iman urang. Urang kula ku Zara jeung Habib Lutfi pernah begitu Zara ka almarhum Abah. Nggak siap-siap bae babacaan pasti kebal di babacaannya mantep ya geus disiapkeun tasbih segala rupa. Jadi Habib Lutfi penting kira-kira jam 3 datang ya Habib Lutfi kula di dieu. Assalamualaikum. Oh iya. Ya. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam. Ya udah. Jeuh. Ini sejarah kiamat sih. Allahumma arhamhu Allahumma ighfirlah. Oh geus. Iya. Iya, ya udah, ya geus balik. Jarah kos gitu. Diturutan ku habiku, ya ku Haji Pendi. Oh iya. Emang lagi kemana? Nggak ada. Lagi kondangan. Goblok. Menyawali kondangan. Geus maning dirantet sama kos gitu mau walianan sia. Kondangan segala naon. Gitulah ahli-ahli Allah. Ngeunaheun urang menjaritakeun wali Allah nikmat sebab naon? Pan urang teh ieu teh aya fitrah kesucian diri urang ketika jaritakeun nu suci-suci masyaallah kagambar nikmat amat ngeunaheun amat indah amat ketika Said Malik rek Zara ka Kangjeng Rasul seperti eta ternyata horenganan
isukna langsung gegeraan berangkat. Begitu berangkat sorangan bebeja ke pemajikannya, jangan ikut, kak mana ge udah jangan ikut, saya aja dulu. Oh iya, geus datang ke Madinah. Langsung di Madinah ternyata kapanggingan rada dicarekan. Cek Kangjeng Rasul, sekarang kamu kan ketemu lagi, kenapa istri dan ibu tidak dibawa padahal dia ingin ke sini. Sudah, sekarang ke Madinah ke Mekah lagi, ajak istri dan Umi. Langsungnya balik dari ke Mekah, di Mekah mawa indung aja. Eta bisa kos kitu tazara ahli-ahli Allah. Masya Allah karim. Nailah ulah kaget jelema-jelema anu geus bersih ruhanina teu kudu di Madinah kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Di dieu ge bisa. Sakumaha urang sering kapanggih jeung kuntilanak teu kudu di kuburan. Atuh di dieu ge bisa kata Bapak. Boro-boro di masjid ge di masjid urang ziyadat di masjid. Masjid asup ke masjid mun sorangan mah rada culak cileuk urang. Culak cileuk asana atuh setan mah dikitu-kitu. Nah iya makanan gua nih, waduh sorban bae ngagaangser sia ka setan we sieun diulinkeun sia ku aing eta lah setan. Masyaallah karim. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nailah urang dibere ku Gusti Allah modal yakni umur jang supaya urang beramal soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman hese lamun henteu dieusian heula. Urang nyaritakeun dina Ihya, aya jelema bodoh mah moal diangkat wali suama sakali. Sakali deh cak Imam Ghazali mual diangkat jadi wadi suama sakali. Karena geus lain sama sakali suama sakali. Atuh Allah babarieun amat ngangkat jadi wali bodoh. Boro-boro jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh urang teresep. Jadi bupati bodoh urang teresep atuh komo wali Allah. Tetep kudu nu pinter. Maka bagi anu barudak keneh mantap gerage cicing di pondok pesantren kabelah dituna ke geus maca bisa maca kitab paham saenggeus da paham amal ke jang supaya ngamalkeunana ikhlas hese lamun teu boga guru ikhlas tetep aya kudu boga guru urang maca kitab aya guruan urang maca praktek fikih kudu boga guru kitu kaya praktek ikhlas teu bisa. Ikhlas teh memang pamere Allah, tapi aya cara-cara tersendiri dina utar atur ruhani urang supaya urang ngalengkah menuju Allah. Ikhlas kumaha? Sebab urang mah kan pikiran urang ibadah anu hebat teh wali teh pajar urang mah kan nu di masjid bae. Bu, komo anu di kuburan bae. Tah gede hutang tah mah. Hayang kabayar hutang, hayang kapanggih. Hayang kapanggih supaya nomor keluar meureun gitu maksudna kan. Tuh, aya tukang pakong makannya nasa ada pakong segala naon. Nah iyalah ya, jadi urang teh supaya bisa ibadah ka Gusti Allah tetep kudu boga guru. Sakumaha maca aya guruan, fikih aya guruan, ikhlas sadajan ti Allah, tetapi cara ngatur-ngatur ruhani urangna aya cara-cara tersendiri. Sakumaha Imam Ghazali khususna umumna para aulia Allah moal ngangkat kekasihna lamun encan bisa lamun nu bodoh. Kula inget ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kadatangan tamu opatan. Begitu kadatangan tamu disuguhankan teu daek dahar, nginum teu daek. Segala rupa bangsa naon gitu snack teu daek. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, isi tamu dahar teu daek, gidung teu daek, snack teu daek. Naon ieu tamu? Bana ikat tamuan ku Haji Pendi mah di ditu tadi geus 5 piring. Di dieu ge coba gede leugeut. Aduh, bor encan aju nya ngaberkat deui. Atuh ieu mah 12 lah jeung jin nya mah. Nabi Ibrahim kadatangan tamu kulantaran teu daekeun barang dahar kan ditanya ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Ke
Ari ieu ditawara dahar teu daek, nginum teu daek, segala rupa teu daek, ai kitu ieu saha? Gancang carita da bae cak tamu teh kula Jibril. Masyaallah. Ieu Mikail. Ieu Israfil. Masyaallah. Ieu Hayakir. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim lemah tamu lain tamu biasa ieu orang. Ya Allah, pahingan atuh teu daek barang dahar. Urang katamuan 100 dia teh mah utuh kos kitu mah. Padahal katamuan ku ieu mah 2 ge riweuh. Tapi insyaallah moal kebal deui nya ge katamuan malaikat insyaallah. Malaikat tu sok kitu teh ulah waka tapi ulah waka. Kajeun. Sebab ku kula ditanya mah aja daek kuari pae. Ulah waka. Bung. Pan geus kolot henteu ceuk cenah. Ulah waka ceuk cenah. Kumaha lamun kabeh pae Mang Haji hirup bae sorangan bae. Ih pan kitu amat atuh ceuk cenah. Tuh, tita payah ti heula embung. Batur parae jada hirup bae embung sarua bae. Emang jelema anu kos kitu. Ieu keur carita Kangjeng Nabi Ibrahim tah. Kangjeng Nabi Ibrahim katamuan ku malaikat. Haju nu disuguhkeunana kapan daging onta. Daging onta. Lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim teh rek tatanya ka Gusti Allah. Lantaran boga musuhna Raja Namrud. Anu teu kira-kira kan Raja Namrud mah geus diawali ku tamu malaikat Jibril. Eta dahareun nu aya di piring ku malaikat Jibril ditoel doang ku jangjangna setik trek we. Eta daging anu geus aya di piring hudang, hirup leumpah. Masya Allah, Kanjeng Nabi Ibrahim kieu bae. Nu geus paeh di piring bisa hirup. Lamun Haji Pendi aya tamu nu bisa hirup kitu dicok punyana dia ka dia. Panghirup-hirupkeun ku aing dijualan ieu. Emang pikirannya nya ngeres nya mah geus. Karena duniawi bae, naon bae dunia bae. Katamu-tamu kos kitu. Normal. Nah, teh lila indit kan malaikat Jibril, Mikail dan semua. Masya Allah. Nah iyalah malaikat Jibril datang teh diutus ku Gusti Allah sebab malaikat Jibril erek daros ka Gusti Allah. Ya Rabb, hari ini kaifatuhil mauta. Coba Gusti abdi pangningalikeun kumaha Gusti ngahirup kedu pae. Lantaran ieu boga musuhna Raja Namrud, mantak dimimitian ku seperti kitu. Geus setiap rasul ngabogaan musuh disesuaikan keistimewaan Nabi jeung musuhna nu bakal jadi lawan. Keistimewaan Nabi disesuaikan, keistimewaan Nabi dihebatkeunana, diakurkeun jeung musuh anu bakal dilawan. Lantaran Kangjeng Nabi urang musuhna Abu Jahal jago bicara, Kangjeng Nabi na Masya Allah jawami'ul kalim. Dan selanjutnya nah iyalah horenganan urang teh hirup kuari isuk bakal paeh dihudang kede gampang Allah mah geus dina surat Yasin geus dijelaskeun eta bae malaikat Jibril ditoel doang nu aya di piring bisa hirup bisa leumpang deui. Maha kawasa Allah, maha agung Allah, maha suci Allah. Ulama inget ka Haji Ining nu di Cipanas. Bapakna Haji Ining di dinya harita aya anu maot, sanggeusna maot diurusan. Geus diurusan, bisa diurusan tadi pandian dibungkus. Bapakna Haji Ining datang ka dinya. Geus disolateun ku kiai, tinggal dibawa ka kuburan. Tinggal dibawa ke kuburan. Cek bapak Haji ini coba cina ieu mayit teh buka heula. Dibuka kulah yang ningali beungeutna, dibuka beungeutna. Ditingali, ieu mah can paeh cek bapak Haji ini. Can maot cenah ieu mah. Dibacaan ku nya ta ieu walau anna Qur'anan surat bil jibal qutiat bil ardh kulli ma bil mudbal bali teruskeun waing lah. Beusi aju sia ke dipencetan hari rupa ye jelema teh. Dipencet ya ada 2 tadi gitu kan set bentak barang bentak langsung kicip langsung hudang ye padi cenah rame amat aya naon ieu emang sanu paeh hukunyana. Bapak Haji ini enggak istimewana seperti eta
kajawa jelema anu maot jeung nu encana dicekel ieu na tah dipencet ku badanana ya Allah jeung aya babacaana cepet pencet ku nyana tah wajib pendi atuh boro-boro nu paeh nu hirup dipencet modar lah iyalah jadi urang teh ulah ragu-ragu urang kuari hirup tata dina eueuh kuari aya isuk pageto paeh bakal dihirupkeun deui engke na iyalah urang bakal dihisab salila jero kubur wallahu alam sabaraha ribu tahun deui ka kiamat tanda-tanda kiamat nama geus aya sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan isuk pageto kiamat selesai geus kiamat mah gulung kabeh sanggeus digulung kabeh urang kan bakal dihudangkeun deui pernah Kanjeng Nabi senyum-senyum seri-seri tas daritakeun kiamat Kanjeng Nabi senyum seri Sayyidina Abu Bakar kan kaget ningali ka sahabat kabeh Kanjeng Nabi kok senyum-senyum masa urang cicing bae matak sahabat kabeh terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq senyum Sayyidina Umar nanya ayo mana senyum naon atuh nurutkeun Kanjeng Nabi bae banyak Kanjeng Nabi senyum urang manyun lain kitu sakjana ieu kaharti tenten teu pokona ada kaharti da henteu Kanjeng Nabi senyum aing senyum gitulah Abu Bakar Siddiq mah tapi nu sejen mah kan henteu cek sahabat Tuan aya Tuan keur jaritakeun kiamat kemudian tiba-tiba Tuan seri senyum aya naon sih sekali saur Kanjeng Nabi lain kitu Gusti seri maksudnya kumaha Tuan Gusti Allah senyum seri atuh kula ge milu senyum milu seri wah Gusti Allah senyum seri teh kumaha kieu cek Kanjeng Nabi engke kan setelah kiamat jelema kan dihudangkeun sanggeus dihudangkeun digiring ka mahsyar sanggeus digiring ka mahsyar bakal ditimbang saurang-saurang aya nu diasupkeun ka sorga bigo dihisab geus jelas nah ieu aya anu kafir jelas langsung ka neraka munafik musyrik ka neraka kabeh muslim mukminin ge nu doraka anu teu bisa kasyafaatan ku kaula ka neraka heula kabeh sanggeus ka neraka sekian ribu tahun akhirna Gusti Allah nita nu aya imanan mah angkatan kabeh maka langsung operasional ka neraka ieu aya imanan keluarkeun dialuarkeun beres kabeh ka sorga aya saurang nu boga iman doang salat tilok di duniana puasa tarah mabok osok zina kitu keneh judi dan lain sebagainya tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan boga iman-imanna doang wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr iman teh iman bae nah ieu mah geus kos arem cek Kangjeng Nabi hidung kaju lantaran dek dikunci ieu neraka sorga dek dikunci dikaluarkeun ieu terakhir manusia teh Kanjeng Nabi nu terakhir dikaluarkeun di neraka cek Gusti Allah hai malaikat eta jelema nu terakhir kaluarkeun sanggeus kaluarkeun kunci lawangna ngan nyana sanghareupeun ka ditu ka neraka sanghareupeun hareupeun jadi eta jelema nu terakhir teh ngaranna sih mungkin Fendi mungkin lain ngan ke terakhir jadi kaharep neraka kieu iraha senyumnya Gusti Allah cak sahabat ka heula atuh dengekeun cek Kanjeng Nabi eta jelema kan ngomong Gusti aya abdi ieu diangkat ti neraka tapi dikaharepkeun wae ka deuleu neraka atuh geus bae Gusti abdi mah kadanan ku ka sorga ulah-ulah neuleu atuh balikeun bae ulah neuleu lamun geus dibalikeun geus kula mah cukup sakitu ge cak Gusti Allah balikeun teu budak ulah keuna neuleu ka neraka ulah keuna ngaharep ka neraka sangharepkeun ka sorga bilukeun ku malaikat tak tadereus kieu mah jaknyana tadi mah panas kuari mah tadereus aing teu hayang ka neraka mah ai itu da sorga bo hebat amat lawangna Masya Allah men tadi gaya ke pangeran Gusti abdi mau ulah diasupkeun ka neraka kalawangna be lawang abdi mah lawang tadi si hayang malik doang henteu abdi mau moal hayang deui asal datang ka lawangna geus cukup ieu makan panas kene tonggong mah panas awas ulah deui jeung ulah menta deui moal malaikat datangkeun ka lawang sorga datang ka lawang sorga tak
nulu dininya di jero sorga teh nu arulin gedong-gedong sagala rupa sakiana Gusti abdi ulah dilawang teuing abdi mah asal asup kajian teu boga gedong teu boga nanaon asal asup we abdi mah geus lah tadi ge cak Gusti Allah teh sia hayang kalawang doang geus mah asal asup bae moal hayang nanaon deui titik abdi mah asal asup bae aya geus balikat asupkeun asup dibuka lawang trek diasupkeun hat aja jagana itu gedong sana itu itu dosa aduh manya aing di dieu sorangan bae jagana batur ka gedong aing sorangan bae di dieu bener ge jero sorga aya pelataran teuing mah tuh kira-kira kumaha mun aya babaturan aya gedong sia di mana aing kumaha jawab lah jagana minta deui ka Gusti Allah Gusti tuh sia minta deui kan lu kata Gusti Allah senyum didinya siap pasti hayang asal mimiti biluk kemudian kalawang kemudian kejero pasti sia hayang Gusti Allah didinya senyum nah Kangjeng Nabi ge milu senyum tah kula senyum lantaran Gusti Allah senyum pasti cek Gusti Allah sia hayang kajen kumaha ge menta deui maka Kangjeng Nabi senyum didinya atuh sahabat kakara kaharti kabeh sahabat seuri kabeh masyaallah ndek kumaha teh senyum lah atuh jak Gusti Allah ge nyeungsirikeun eta jelema aja sia geus kieu ka mana kumaha tuh ulah atuh petakeun we Gusti di mana bae tuh cek akhirnya cek Gusti Allah geus atuh maneh dibere ku ari mah lantaran maneh terakhir geus ku ari mah dibere surga maneh teh ieu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tajang maneh legana Gusti sok aju ngahina kan abong-abong pandeuri teh sok dihina nyeri asa hate teknya nagadana anu ulah kitu-kitu teh we Gusti lain kitu-kitu teh asli kakarak jana emang bener emang aing pernah jalir janji cak Gusti Allah hampura cak ada hampura oh bener tilok nah geus pilih tuh sorga maneh Masya Allah nupang letikna di sorga ieu adalah 7 lapis langit 7 lapis bumi gedena luas eta jang nupang pandeurina atuh bangsa urang mah ieu nu ti heula boh ti heula ka mana kitulah wasari yang ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin surga dipersiapkeun jang muttaqin nah iyalah para jamaah kaum muslimin jelema anu geus dibere modal umur kemudian iman amal solehna ditingkatkeun tulus tausiahna tanpa aya muatan-muatan selain daripada lillah lantaran ningali akhirat nu di dunia paling 10-20 tahun paling 50-100 tahun selesai geus tapi di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna di dunia malah sakicep tapi di akhirat nu dipikiran ku para aulia Allah nu dipikiran ku para solihin hanya negara akhirat di dunia mah sahayuna sakumaha Gusti Allah ngatur lamun urang can bisa geus bae urang cinta ka ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala lantaran meraih derajat waliullah kudu pinter sedengkeun urang kuari geus kolot wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian urang teh pasrah ka ahli Allah percaya ka ahli Allah turut tumut ka ahli Allah mun urang nyaritakeun ahli Allah selain Said Maliki di urang kula lain lalagaan yes Habib Lutfi teh kadeleuna biasa bae padahal luhur teh cak adu nyaho kula lagi cak keneh cek batur cak du nyaho mata kula menurut lantaran loba jasa naon kitu garana sakecap jatakna walaupun kadang-kadang lalagaan aya henteu lalagaanana tapi jelas luar biasa diaku ku Sayyid Maliki ketika Sayyid Maliki hayang kapanggih jeung Habib Lutfi ulama-ulama kabeh nanya memang derajat Habib Lutfi kumaha kedal Sayyid Maliki
manehanana adalah waliun bin auliyaillah. Poho meureun nya ngomong. Nu ngalem ka Habib Lutfi lain hiji lain dua ahli-ahli Allah baik dalam negeri maupun luar negeri. Kula mah nyaritakeun teh urang teu bisa ibadah cara batur, cara ahli Allah geus bae cintakeun bae. Ti kajauhan urang cinta bae ka ahli Allah, baik anu geus mararaot atawa anu hirup kene. Nu mararaot teh teu maot wali Allah mah sakumaha? Salah sahiji murid Said Baliki ngaranna Soleh, manehanana peting-peting salat. Allahu akbar. Beres salat hadiah ila hadratin nabi ila ashabina. Terakhir wa ila ruhi syekhi Sayyid Alawi Al-Maliki. Manehna dihadiahan. Beres hadiah Fatihah. Ieu na ieu kos anu ngadepak ngajungkel nya. Kos anu ngadepak we ngajungkel ngubrus si saya. Barang Malik sosok Sayyid Baliki aya di hareup. Nya kaget. Yana kaget, kikian, teu kudu kikian cek Said Baliki asli cek. Aya naon ieu kade? Mane ila ruhi Maliki, ila ruhi Said Maliki lamun ila ruhi berarti kula maot, teu maot kula. Kakarak deui nya. Ulah make ila ruhi. Jang maneh selantaran maneh murid kaula cukup ila hadrati Said Baliki. Oh, lain sebangsa nya bae. Geus puguh para aulia-aulia Allah nu lain teu maot. Sering kepanggih ku bangsa ahlina. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun tadi Sayyid Abu Bakar Siddiq merasa khawatir pada hari geus aya jaminan besi aya hisab bandingkeun urang jeung anjeunna. Kok urang tenang-tenang bae. Lamun tadi kula nyaritakeun sebagian ahli Allah anu bisa mupuk iman, amal soleh jeung tausiahna tanpa aya embel-embel sehingga bogalah derajat solihin wali Allah. Urang geus datang ka mana? Nurutan manehanana hese cintakeun bae ka ahlina, ka ahli Allah sehingga mudah-mudahan ku cintana urang ka ahli Allah cinta jasa ka Gusti Rasulullah, cinta jasa Gusti Rasulullah ka Gusti Allah sehingga urang dibarengkeun jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala.